awanena kaukur numpes ke jalan tak kabur. Pak, Bapak Asep Hajat, itu mah Bapak Asep Hajat di Bapak Asep Otot. Pulau Batu kabarengan urang rukun seni Sunda, seni urang sadaya guru KCN urang dukung usare 2 tahun adudunya kian caruduk mah bahan cangkaleng Hayu batur babarengan Ibu Hajat anu bagir sok enggak ka panggung Bapak Hajat panganten oge naik ka panggung urang ajoget barengan urang jujur seni Sunda Rahmat Ali ayo batur babarengan sok naik urang jujur seni budaya. Guru anu Hajat hayang ayun putak so hop iya jurus Guru Pak Hajat dia lain hayang lagu Ayun Punta menjaga Pak Hajat urang panganten urang kusur ke orang kadir Abah Werles Ibu Hajat Ayun Punta Ibu Ayun ambillah bari dari Ayun Punta bari udah si jai pahagodo di ayun si aman ayun terbesar mama sing bereman ayun abdi kalila bari nyari ayun tukang kalila bari nolak si ayun si agus ayun rep sare pada lemah. Ayo keluarga besar di aturangan asik ayun utang lila beriuda sidai kudu di ayun sahabat ayun rep sarema
Apa saya dicabut lagi, cabut lagi. Asik, habisin. Gerong adai, gerong adai, gerong adai. Hidang adai, hidang adai, hidang adai. Gerong adai, gerong adai. Dah hoyong adai, gerong itu saha ini ngadai si horeng gandeng jujuna habis kan Gerodei, gerodei, dapur hayang dei. wayang mana wayang Yang mana sih? wayang mana hoyong bisa wedo kakaler mah kakaler kakukulan kamana ait kana bijak oh kakaler ku sabulan Lain abdi baca diri, baca dengan tiba. ayo 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 Kamarana, Kemana? dey, gerong dey, gerong dey, hidang dey, hidang dey, hidang dey, gerong dey, gerong dey, dah hoyong adi gerong dey. Ayam mana, ayam mana, Pak ayo Pak Haja, ya di sawe, itu saha kemudian tiga telan sabun tangan, itu saha gini ada si horeng gini cucuna. Iya, gerongnya kan Ayun Punta ya. Lagunya apa lagi? Naon deui? Iya. Karena resan di season terakhir mah kangge keluarga rada besar Bapak panas. Hajat Ibu Hajat. Iya, rada Sia. ayaan. Panginten atau Sri nih tadi teh nya. Beres. Panganten? Panganten. Pak Hajat, dupi laguna hoyong naon deui Pak Hajat. Panganten kedah kapayun supados aya Kedah, kenang-kenangan kedah, ya. siap. Biar ada dokumentasi. Betul, ini lebar Kamerun ya. Kamerun. Ayo Pak Hajat, lagunya hoyong naon deui Pak Hajat. Panganten kedah kapayun. Gerong. Panganten kedah kapayun. Gerong goreng. Goreng atau eta mah goreng atau eta mah Kumaha? Kagoda. Kagoda kusaha. Abi yang jogedan ku panganten Pak Hajat digusur ke sini. Hah? Antun di garoan we, garoan. Antun di garoan. Lagunya Araratel. lengan kali gata Nanti dikena itu loh. Klarifikasi. maaf maaf Ayo, ayo. Panganten kedah kapayun kapali dia ya. Ini Badai nu mana laguna Pak Hajat, badai kagoda, badai aratel. Bapak Pimpro pangantennya digusurnya. Karunya atau digusur. Ditinggu. Apa itu titingkuhan? Badai nu mana laguna? Pak Pimprop laguna badai nu mana sauna Pak Hajat. Bapak Pingpingan.
Kagoda, Bapak Pingpingan. Lagunya apa? Kagoda Pak Hajat. Sia. Iya, pengantin kapayun ya, seorang anak kedahnya. Kapayun pengantin kapali dia seorang keluarga besar hajat sadayana ayah kagoda. Abi ngiring kaul. Bah. Pak Hajat, Kagoda. Kagoda, Afrika bandang ku diri engkau. Kau panutan hati, lawas datang nembongan. Atuh di mana tayang wartos tidak langsung dan di mana jam sumpi api tersabar laminan tos. Aduh nuk kantos tepang betapi cang-cang bayang kali hari kan lawas lila datang nembongan. Bunyi serga impi berai siang baru siang doa harap tepang harap ngobrol karena abdi di pucuk harapan kembang impian lembus jantung kasih kacinta di pucuk harapan kembang impian lembus jantung kasih kacinta dengan atuh di mana tayang waretosna batina langsang dengan gereja sumpi api disabar lamingan tosangan. Bapak Hajat umur lagunya mangga diatur kapayun. Aduh pengantin kapali payun. Afrika bandang ku diri panutan hati lawas bila datang tembongan. Aduh nuk kantos tebang bahaya kali hari lawas bila datang tembongan. Berasiang baru
Iya, pomot lagu Bapak Hajat Parantos Kapayun. Alhamdulillah kagoda teu aya nu ngajogedan. Hatur nuhun pisan kana munut lagu kagoda. Robo-robo. Katingali anu lagu kagoda bieu nu munutna joget guan kamijah. Dua-dua Joget namijah dina hate jeung inung suku uyak-uyakan. Iya. Pas ditingali teh ieu senalna bolong heuh. Nanti bisi kaduhung ya. Oke, alhamdulillah ti keluarga besar. Ayeuna aya pamulut lagu ti urang perumahan. Urang teh perumahan teh yayan teh naon? Komplek. Oh, Perumahan deui. mana? Perumahan di ditu. Di mana? Perumahan kan banyak. Sebelah satu. Bapak. Di mau dipun lanceuk ya ti CEN. Gerong. Hoyong lagu nate nyaeta Bararudug. Oh, Ararate. Heeh. Sok keluarga besar ya mohon. CN laguna Ara Rate CEN. di BEM? BEM. Ibu di dia nonton ibu sini Kan dia joget si Ibri. yuk laguna Ara Rate Siapa Ibri? Ibri. urang parken sok kurung tarik ingat aing Orang Parkan mana? Hati temerean di cabang siang harinya sarua jeung bohong ditempel beli ditempel beli yang kaya era sarua jeung bohong ter asal lapar dirahiri bawa eta lanang siga nu bogoh nanya siga nu cinta urang alau arah tepesir jukutan hegali kira akaran deui hujan dauran deui busi hayong langit derit gajah surya nareng api kabubur asik Matur nuwun Bandung bergoyang jogetnya ibu Allah Allah sarua jeung bohong ditarik boleh atau oke aya era sarua jeung bohong terasa kaget terasa lapar tinggi atau wani kalau nak sudah bogoh kalau nak sudah mencinta urang ngalamun karang kepusir jujubutan hedo deui
Pengantin ayo kapayu. Hirup eger seri eger ngena eger sagala eger rek naon deui hirup rek naon deui rek naon deui Ari hirup mah rek naon deui peres saya Abojo bagir awakna nenek bibitna pengkir sagala pengkir rek naon deui Ari hirup mah rek naon deui Ari hirup mah rek naon deui Eta hirup mah rek naon deui kemudian rek mimpian dua ulah sopan ulah rek susah-susah Ireu adu diman rek naon deui eta hirup rek naon deui rek naon deui rek naon deui hirup mah rek naon deui hirup mah hayang rek naon deui eta hirup rek naon deui hirup mah rek naon deui ya sok pengantin ka dieu Kacita tudun ayah nu ilang saya bejana aduh kakabah tak inting namun perang sakabri cancang nonon mon peti sate bulan nu jilang ukur aja gunan pakai dek undung mun bisa mah geramulan cing percaya akan kadeu Ya dadah Asti sayang pengantin kita hari ini boy alah sok sawer karunya naik nyawer buka karena dia semanaskeun Joget tete sayang Melihat adikku
bro. Pak Hajat, Kang Asep. Kang Asep jeung Ibu Sana. Amba dasar nu haera adi anggo kumoca kaluaran ti karawa saena mojang anu utang kali bota sidang ada kaluaran ti priangan saha anu ngaranku orang kutna agaling muntah digandang asa putangan eta mojang ti priangan lain. Tapi mah pangantenna tanah ayeuna terakhiran indungna jeung bapana jeung ninina jeung akina akina masih ada saware nya anu araya ya mah jeung bibina jeung uwana sok urang detik-detik tina detik terakhir ieu jeung sim sapar kanca semana keluarga besar ti musik Bandung bergoyang pinaih naon cenah lagu naon cenah oh diga goblok pindah orang ganyan jauh-jauh sih teh sok lagu ya Pak Hajat hayang lagu naon Pak Hajat lagu aya 2 lagu deui ya mohon oke engke insyaallah dina wengi engke dilajengkeun kana tablek akbar anu di sesepuhan nyata ku guru urang sadayana pangarsa Bapak Asep nanti hilap deui pangarsa Bapak Ajengan saha etana teh Bapak Haji Asep Jainal Mutakin insyaallah engke dina wengi engke nyata siraman rohani tablek akbar ulah hilap ayeuna cenah dangdut ke tablek akbar ayeuna mah kasidahan udah lagu naon mungkin engke cenah orang saged mohon lagu salajengna mohon masih nya urang lajengkeun kumaha aing nya sok lah urang kieu da panonton geus eueuh sakedeung deui tong agugun pica capekeun urang laguna kumaha abi lagu naon teh kumaha abi siap Iya, oke untuk 2 tembang terakhir atau 1 tembang setengah lagi ya. Iya, boleh deh. Yang terakhirnya nanti ada ini Dede Tanti. Nya. Kumabi we. Abi mah alim 100.000 oge. Kayaknya atos iya ya, lagu terakhir ya. Lagu terakhir Bang Muhyiddin kayaknya. Kok sepi sih. Bangkong pedot. Iya, sudah ini nanti ada Bang Muhyiddin. Tapi marek turun.
kekecewaan membuka diriku mengobati luka-luka di dalam dada, luka-luka di dalam hatiku. Engkau datang membawa cinta yang baru. Engkau datang membalut luka hatiku, mampukah diriku menerima. Engkau datang, engkau datang. Jangan kau tuangkan air, tak mampu, aku tak mampu, dan dua kali. Trauma dalam hidupku untuk jatuh cinta lagi. Aku takut, sungguh takut terluka kedua kali. Bukannya aku mau tak mau menerima, tapi biarlah diri dulu luka ini. Engkau datang membawa cinta yang baru, datang membalut luka hatiku, mampukah diriku mengobati luka-luka di dalam dada, luka-luka di dalam hatiku. Kembali untuk dua teman terakhir ya. Akulah gelas yang retak, jangan kau tuangkan air. Tak mampu, aku tak mampu menghilangkan dahagamu. Trauma dalam hidupku untuk jatuh cinta lagi. Aku takut, sungguh takut terluka kedua kali. Bukannya aku mau tak mau menerima, tapi biarlah diri dulu luka ini. Engkau datang di sawah cinta yang baru. Engkau datang membalutku